got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, Bapak miwah Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat. Sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika hormat. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, di mana anu tos maparing ka urang sadayana sagala kanikmatanana, terutami nikmat iman sareng nikmat Islam ka urang sadayana. Shalawat sinareng salam urang sami-sami panjatkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tos nyandak urang sadayana kana jalan kaleresan. Widian abdi di dieu bade biantara ngeunaan tema geng motor anu ngaresahkeun sakitar. Geng motor teh emang ngaresahkeun wae. Contona wae tawuran antar sakola anu akhirna ngaran sakola jadi tercoreng ku geng motor ieu. Selain ngarusak ngaran sakola, geng motor ieu oge ngarusak fasilitas umum anu geus aya. Tangtu oge ngarusak ngaran diri sorangan jeung kolotna. Dina geng motor ieu oge basa tawuran pasti aya wae nu jadi korbana. Tapi teu kabeh geng motor negatif. Emang leuwih loba negatifna, tapi aya oge sisi positifna. Contona ngabantu ngajaga sakola lamun keur event gede, ngabagikeun sangu box kanggo fakir miskin jeung sajabana. Guys, urang emang sakuduna ngabentengan diri dina hal nu negatif. Meh engke masa depan urang kabeh teu kabawa ku sakaba-kaba. Cekap sakieu biantara ti abi hapunten bilih aya kalapatan tina cariosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.